Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang? Mugia dararamangnya sadayana. Amin. Tah tepang deui sareng Bapak. Ayeuna urang ngabahas babad. Babad oge mibanda struktur carita babad nyaeta struktur intrinsik. Hayu urang regepkeun sami-sami. Unsur intrinsik nyaeta hal-hal anu aya patalina jeung kagemblengan carita dina babad. Di antarana regepkeun nya anu kahiji nyaeta tema atawa jejer. Nyaeta hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarangna dina karya. Hartina naon-naon anu ditepikeun ku pangarang keur nu maca ta eta teh disebut jejer atawa tema. Anu kadua nyaeta palaku atawa tokoh anu ngalalakonan dina carita. Dina babad palakuna oge tangtuna benten sareng novel. Ari babad mah kan kalebetna tiasa fiksi oge atawa dongeng oge ditambahan. Janten palakuna teh tiasa jalma, tiasa sasatoan anu tiasa nyarios, jalma anu sakti, terus makhluk goib. Gumantung kana kebutuhan eta carita. Nanging nu pasti mah palaku teh mibanda karakter atawa watek. Boh anu pida keseleun, anu bager, pokoknya nu protagonis atawa antagonis gitu. Sip, anu katilu nyaeta latar atanapi setting. Nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Latar tempat umumna bisa di kota, di desa, di kampung, di sekolah, di gedung di mana, di kantor. Janten ari latar waktu biasanya dicirian ku jam, tanggal, tahun, berang atau beuting. Misalnya tanya di janten pabeberang di tahun sabaraha, di tabuh sabaraha tah eta teh lebetna kana latar atawa setting. Ngartosnya lanjut nuka opat nyaeta galur atau alur lah bahasa Indonesia nama. Nyaeta jalan carita, runtuyan kajadian dina carita. Pok sami siga dina carpon aya nu maju, aya nu mundur, aya nu oge maju mundur. Eta teh namina flashback bahasa Inggris namanya. Janten nuju maju mengenang teh kapengkerna kumaha caritana ta eta flashback atau bobok tengah. Sip, anu kalima nyaeta puseur sawangan. Nyaeta cara atawa sawangan nu dipake ku pangarang minangka midangkeun tokoh. Aya rupa-rupa puseur sawangan teh. Misalna jalma kahiji kuring. Aya kuring sebagai tokoh utama, aya kuring sebagai tokoh tambahan. Aya oge anu nganggo jalma katilu, nganggo kecap manehna gitu. Tah ieu puseur sawangan tiasa kapendak lamun urang maca carita babadna. Anu kagenep anu pamungkas nyaeta amanat. Nyaeta hal-hal anu ditepikeun ku pangarang dina carita babad. Amanat ieu bisa kapanggih ku nu macana sanggeus urang neuleuman eusi caritana. Biasana geus tos maca rengse ti awal dugi ka rengse. Biasana aya nu ngandung nasihat, piwuruk atawa hal-hal anu bisa ditulad atau dicandak ku urang bekeleun. Biasana mah nu positif. Tah gitunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi dinten ayeuna parantos rengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.